Inilah Karesmen Sunda, pamapagan panganten yang akan menghantarkan kedua mempelai yang berbahagia. Terimalah persembahan Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Kala Wedding. Paguh akarna ajak tangkalna arandakah dahana lembok dauna ibar kembangna lebet buahna. Gusti Nu Maha Suci nomor bangsa daya alam kamakhluk sakumna bae ada wedi kapangeran mapag anu panganten mugia tejanten bendu ampun palias sanesnya campak tining wayang bincang ladang ing pahlawan bela nusa satria andalan bangsa benteng bebentengan negara satria anu utama puasane jaga bencana lawang sewu kejamada perwira bagaimana satria anu sajati nu mugia tahan uji bela pati tenagara dekat hati lari rabi wayang teh ngandung perlambang hidup urang wayang putih saena awan kesakti cutlungsur tika yangan pral kurang papa kurang sadayana
Diri pula bagi kacapit ku bulu pare raja orang geserendengan ai ada ari siwa walak ngisinkeun sia teh kawa waktu digoongkeun hilap cenah Abah aduh sun hapunten anu kasuhun hampura anu dipimaksa wah ngareng kenek di payun lain ujub riata kabur ieu teh saking gumira we teh ya rehna incuwa bismillah rek rumah tangga di bismillahan teh mimiti poe ieu kami kakarak inget kapun bojo ka mana atuh Bah aku kami teh suruh nyusul sieun kaberangan tadi nama palang siang sasab kamana karep nah gitu moal kitu keur nongton di dia di sisi jeung nu gareulis sanis lain nu ieu naon Bah nu ieu mah parawan kene lain deweke apal ka pamajikan lain nu ieu moal kitu dipalih dia nongtona jeung para tamu sanes deui wae nya ka mana tuh palang siang nyungsep pamajikan deweke amu Abah hello Abah hello kahulang Abah lain pamajikan dewek error Ari hamu di mana? Ampun ya di belokan depan Ari Abah di mana? Kakarak di pengkolan. Karek kuningan Abah geuningan. Raja jeung ratu urang geus rendengan wayu atuh sok cepet. Ti pengkolan ka kenca. Ka kenca. Tuluy ka katuhu. Ka katuhu. Tuluy lurus. Ayeuna pasihan jalan pun bojo. Olo itu iya geningan amu torojolna dihandap kurujung dihanap pamajikan dewek mending ngoronang gitu itu geningan sudah datang ayana curang sudah datang itu aduh itu pamajikan dewek lo bapak nikah itu joget naon eta aja ampun ngisinkan sun hapunten aleh lagi ngisinkan seteh kesebelahan nih aduh hei Abah gini ini teh aya naon ini rame kieu lain aya naon sate amu sini kapan orang teh boga kabunga incu orang bismillah rek rumah tangga orang bungakeun ku urang hibur ku urang bagiakeun ku urang doakeun ku urang amu ari nya marek mantuan wa dihareup ulang isinkeun sok dilatih heula ku wa ibing nasing sae kawin nasing sae sok dilatih heula ku wa hiji aja bener satu gitu ta dua aduh ampun pamajikan dewek lebat cetak telu ya bu ngisinkan susu memelek aduh hayana anu mana atuh Abah ya lain nu kitu amu kapan eta mah kapan goyang dompet anu batur eta mah kapan urang mah urang sunah anu nyuna we anu nyuna sok sakali deui nu nyuna saurang ngisinkeun mangesenal hiji dua tilu Mas opo ora iki Allah kalau beki bijak ngisinkan sun anu mana tuh lejak setek aduh geningan anu mana tuh lejak setek ku kami geura anu nyuna cek kami oke nu nyuna anu nya sok geura sekali deh yo bari kawi nyanyi yo tah ieu balai sunah genah nu kieu ulah kabawa kusakaba itu toloheor siamu kalah mulyaban kamana karep neangan nu kasep ari kami ditinggalkeun
Hampuraeun sun kebakaulan pangetan kadieu jeung awal anjeun kadieu anjing ngagewal amu up olo ka mana deui wae up ayo amu pressure teuing sebakal peguyon enggak ayo ulang isin sen para tatamu tuh yuk so kapan urang up sabuan baik atuh tara jenaga sabak geus ngampara lalang saya geus singlarkeun balumbang teror jalan gede sasapuan tutut gunung keong reumah haturan Raden Ratu menak anaking geura cari geura linggih dina kursi kebagjaan nagara sagara rumah tangga geus narti keur hidup duaan bau haturan anaking haturan rampes haturan wilujeng suping haturan bagaya lenggah kasadayana bagaya haturan alah keprok jang incu aki wilujeng tepat bagi arang den bagi aucu bagi ratu ya haturan lenggah haturan wilujeng lenggah haturan wilujeng lenggah kasadayana haturan lenggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepang kasadayana penganten istri pamegat penganten istri pamegat ngajatuh rami bagaya wilujeng haturan wilujeng tepang wilujeng tepang haturan wilujeng haturan wilujeng lenggah kasadayana haturan lenggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng lenggah haturan wilujeng tepang haturan wilujeng tepang kasadayana haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepang wilujeng tepang di gedung Suami Center Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya hari ini kami bareng bersama Kala Wedding Planner Wilujeng Nyakseni.
si karhun di jembat banyak semi muga hidup tenas titik bapak alam rumah tangga nepungkeun rasa kecintaan raja ratu ning saninten sang kenteng teu ati ngaranda kalaki rapi nepungkeun rasa kecintaan. Bapak Ibu yang saya hormati dan berikan tepuk tangan untuk Sanggar Banghegar. Terima kasih Dayang Sanggar Banghegar yang telah memberikan tarian persembahan khususkan untuk kedua mempelai Ananda Ari dan Adinda Rosi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ya, tentunya kami mohon izin kepada Bapak dan Ibu juga keluarga kami dari Sanggar Banghegar merasa bahagia sekali hari ini kami mendapat kehormatan untuk mengisi acara ini, dan tentunya momen ini yang tak mungkin kami lupakan, apalagi kami di sini diberi kesempatan untuk diikut diabadikan bersama keluarga dan kedua mempelai, di mana grup ini adalah merupakan grup yang ada di kota Tasikmalaya terbaik seParianan Timur. Hari ini hadir tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai dan Sanggar Banghegar Kala Wedding Planner. Terima kasih. Sanggar Banghegar Gunung Koneng, Kota Tasikmalaya.